Ter. Yuk. Pak Haji, nuju naon Pak Haji? Iya atuh pan Pak Haji mah boga bonsai teh. Ieu boga bonsai HD kieu atuh atuh. Ieu mah bonsai mahal atuh ieu mah. Aduh, tangkal caringin. Ya kamari karek didawar 3 juta. Alhamdulillah tuh Pak Hajinya. Alhamdulillah ya karek ditawar 3 juta ya. Umurna karek 3 tahun eta. 3 tahun. Tingali atuh bentukna gen. Anjir. Kayak naon teh Pak Haji? Ieu teh caringin. Caringin ya teh. Pak Haji, jenis pikes. Kumaha Pak Haji cara ngarawatna teh tiasa kitu Pak Haji abeh yang nurutan Pak Haji. Wah, atuh ieu ngarawatna oge ieu mah kudu bener atuh kudu inten ngarawatna oge ieu mah. Ngan ieu tah ieu teh ayeuna teh rek turun ieu teh rek diganti media, arek ngomekeun akar jeung ngaganti pot. Tuh ayeuna potna geus kieu ieu teh can diganti-ganti Pak Hajina rada sibuk karek ya di pruning kamari gen can bener di pruningna oge deh. Oh, jadi Pak Haji selagi ngonten teh merawat eta oge nya bonsai oge. Tuh karesep bonsai mah ti baheula, karesep bonsai mah cuman ari meuli kos batur mah tara Pak Haji mah gitu. Paling ya meulikeun kimeng, loba kimeng dirawat ayeuna ge karek dibeset kamari ya teh. Supaya kelihatan tua gitu ya. Wah, ieu keren atuh ieu bentukna oge tingali. Ieu susahan kieu. Ieu diurusna ku Pak Haji segede kieu tah. Wah, yang sageung kieu teh 3 tahun teh? 3 tahun ya nah, 3 tahun ya nah. Ari proses etana Pak Haji matak dibesetan gitu kunaon teh? Ieu teh tah. Matak dibesetan kieu teh jadi engkana teh supaya kelihatan tua. Oh. Ieu teh jadi kelihatanna teh tua lamun ieu geus jadi geus normal deui kulitna, geus katutup deui geus liput. Ieu engke bakal kelihatan tua ieu teh. Nah, itu kan KB oge kitu, bonsai mah di kitu. Ari tina perkawis taneuh Pak Haji eta pengaruh teu kangge bonsai Pak Haji? Pengaruh atuh, pengaruh. Jadi ieu teh sebutan teh medianya. Media ieu teh aya pasir, aya sekam, tuluy pupuk ieu naon teh kotoran domba. Ieu teh pupukna teh. Ieu teh diiji ka taina teh arek dibongkar ya teh di daun ulang ya teh dirobah diganti media jeung diganti pot. Eta Pak Haji kan biasana bonsai mah geuning akarna sok murilit. Eta kumaha carana hoyong kitu teh Pak Haji tah? Ya mah eta mah kan can murilit Pak Haji. Gampang tari ieu mah kapungkurna baheulana teh tadi teh ku Pak Haji teu kaurus akarna teh jadi teu di setting lah akarna teh teu dibentukeun gitu. Tapi ayeuna mah mereukeun kimeng Pak Haji KB oge dibentuk jadi dibelah. Aya nu dibelah akar, aya nu dibelah batang. Eta teh gitu dibelah batang jadi dibikin tina 4, 8, 16. Wah kitu wen pokoknya dibelah we. Jadi kitu tah si akarna teh ngabentuk kan. Jadi kieu tah. Ya kan teu tapi ieu boga akar-akar ieu cabang-cabang ieu tah ieu tangge ieu disusun ke mah rapih ieu teh. Tapi Pak Haji ieu sok ngainforna ka mana gitu Pak Haji? Ngical gitu ngical. Tah ari ngical mah Pak Haji teh ancar karek sakali lah saumur teh teh heula pernah ngajual teh eta oge di murah ku Pak Haji teh da. Nya kitu teh lah di murah baheula 3,5 juta ngajual teh. Eta mah kimeng. Tah ieu mah caringin ya teh hayang 3 juta lamun tapi lamun nu meuli mah si moal mal ieu. Lamun dipasikeun ka bieu mah bios teh. Moal tad. Moal. Karena kan ieu arek ngabangun di dieu. Jadi ieu keur penghias lah penunggu. Atuh ieu mah keren atuh. Yakin pugu ge Pak Haji. Ieu mah tuh bentukna oge geus punya karakter ieu mah. Pak Haji di mana wae atuh tah seueurlin Pak Haji teh? Naon? Ngarawat ieu teh. Loba ngapedah. Caringin mah boga 3, 4 gitu. Boga 4, loloban mah kimeng. Di palih mana kimeng Pak Haji? Palih ditu kimeng. Biasa yang ninggal Pak Haji, yang ninggal. Wah, eta mah karek bahan itu mah. Karek dieu. Acan jadi gitu. Encan itu mah, encan masih kene bakalan. Masih kene dieu. Keren atuh. Oke, ya mah bisi anu minat mah inbox lamun anu minat. Mohon. Aya teh hoyong 3 juta lamun cenah teu aya wios. Da ieu mah cenah nunggu ieu, da ieu mah atos jadi atuh ieu mah.
Otos jadi eta sakitu teh Pak Haji. Iya atuh ieu mah. Tinggal ngepres ieu teh. Ieu teh supaya engke dipres, ieu teh bakal dipres. Jadi mau ngajangkungan. Kieu wen saumur-umur oke. Tah cuman ieu tinggal encan dipres ieu teh. Engke sakedap deui matakan lamun geus diganti media, Iya. diganti diberes-bereskeun akarna. Nah, engke ieu rapih. Moal nu kalarieu engke mah. Ieu leuwih ieu tong-toronganana, cuman pot rada digedean. Pot rada digedean, cuman rada di kan ieu mah jangkung. Ya, ya. Age mah ditipisan potna. Pak Haji, jadi kelebihan tina bonsai teh naon atuh Pak Haji? Nepikakeun kan geuning batur mah puluhan juta ta bonsai harga bonsai. Ari kelebihan nama si bonsai mah jadi kumanya unik. Unik atuh ayeuna pohon teh kecil pendek tapi kelihatan sudah siga nunggu puluhan tahun ratusan tahun gitu kerdil. Oh eta kelebihanna teh. Kelebihanna teh jadi pohon teh kecil tapi seolah-olah siga anu Puluhan tahun gitu nya. tangkal wah kumaha lah gitu. Kan bentuk bonsai tinggal kan. Iya. Gitu kelebihanna bonsai teh dan bonsai mah harus sabar. Harus sabar. Kudu sabar atuh proses nanti mulai A sampai Z mulai hiji. Kadang-kadang kan tina setekan, tina segede tina segede kumahanya. Bonsai bisa tina jadi segede kieu. Contoh enak kieu we lah. Nah. Bonsai upama ieu bonsai tina sagede kieu bisa jadi akarna ka dieu. Nah, ieu kan dipelintirkeun pakai kawat, pakai nanaon, kayak jadi berubah rupana. Sok sanajan ieu lurus umpamana teh, tapi kan geus dibentukeun bonsai ku ahli nama kan, ku ahlina lain ku Pak Haji. Dibentukeun man jadi keren we. Dahan cabang, dahan nanaon kayak diatur-aturna gitu. Ya oke sih. Terus kieu Pak Haji ya, manfaatna ya kangge kesehatan nah itu teh manfaat itu Pak Haji. Kayaknya semacam hari manfaat gitu. Nama loba. Nah, loba terutama nama nganapakahan anak pamajikan. Eta anu manfaat nama eta wen. Dari masalah penghijauan mah nyari ukur hiji mah da teu masuk te penghijauan. Kecuali sakebonan dibudidayakeun, yaitu kan mengurangi naon disebutna teh lah cek ahli meteorologi mah. Nah, ahli naon lah nu kara itu teh rapal. Psikolog. Gitu pokona mah. Intina mah lah. Ari manfaat nu besar mah ya eta wen. Bisa memberikan kehidupan kanggo keluarga. Heup pesa kitu. Itu, tapi ada kepuasan tersendiri, guys. Pokokna mah nanti disebut teh sahobi salam bonsai ti Pak Haji Mayung kade Pak Haji Mayung teh resep bonsai atuh. Lamun si itu teh resepeun tuh si itu mah resepeun teh ayo ngaku goreng Haji Mayung. Siap pokoknya itu nama salam satu hobi bonsai tetap nomor 1. Guys 3 juta ya guys, 3.000 ya, 3 juta sok 3 juta ya. Bilih bade ti Pak Haji Mayung, ieu dirawatna ti segede kieu tah. Asli ieu teh ti segede kieu na. Dicohowen, makana kudu sabar lah bonsai. Oke guys. Hey. Oh iya gen can bener ya. Assalamualaikum Haji. Sakitu ti Pak Haji nya. Sakitu ti Pak Haji ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu hobi.